Nah, Itu naon? Akang, ujungnya cabe Kang. Oh, abi bade meser. Aku mahal Kang? Yo, Mangga? Yo, tapi dia pada kan pada nganyuk. hege naon atuh tadi? Ah, duit nama engke. Nambah duitna engke, Kang aya cabena ayeuna, aya duitna diengkekeun kumaha sih? Nya kan arek ngejual heula entog. Tara di si Akang ngajual entog kumaha di Akang? Ya Akang mau duit teu? Aya di imah ngan beda ek ngejual heula entog. Ah teu kitu Kang. di balik layar. Sarua wae Kang nganyuk. Atuh nganyuk mah. Tadi duitan, iya mah di duitan. Lieur Mang Acil. Woi, Adieu geura. aya naon? Yeuh ladangan tah, naik meuli cengek. Sabarahaeun? Sok keur ngala eta. Oh, angger. Ieu atuh Mang Acil geuna. Ya udah beak cengekna oge. Nanti maju setik. Tak, gas gitu. Ya, Aya naon ka dieu? Meser cengek. Oh, cengek mah enggak? Hah? Sabarahaeun? Sok sabarangi cal. Da ayeuna teh keur mahal cengek teh, ini teh. Di pasar mah ieu teh hampir 125.000 sakilo. waduh. 125%. 25.000. Persen mah eta mah detik keur itu. Nya ayeuna teh cenah 125% cenah Pak. Pajak Cina. Nah, jig-jigan kadinya kapan rek meuli cabe lain eta mah pajak beda deui. Beda deh atuh Kang. Kabeh barang mah sakitu. Nya mung deui tah erek Si Akang Naon? meuli cabe atawa persen kumaha ieu Akang? Ini mah da teu ngarti Mang Acil. Aya jig-jigan kana pajak gitu. Pajak mah pajak dah. Emang ya gede pajak kan, emang dijual di dia diecer gitu. Ek meuli cabe rek ngajual pajak. Di naon? Ek meuli cabe teh rek nguruskan pajak. Ayo duit teh di naon? Ke iya doger. Diecer. Diecerkeun bisa di dieu mah. Yo kana cece. Toloy, waka ieu toloy semua. Hop. Ya, Diecer Akang, diecer. Apal teu diecer? Dijual? Naon? Cabe dijual diecerkeun. Nya. Sabaraha? Sabaraha kapan tadi geus dibajakeun 125.000 sakilo. Murah atuh. Murah sok atuh ka dieu duitna. Sok duitan heula tuh Kang. Ada. Kayak duit nambah ngajual heula entog. Da, Dianjur atuh Kang. teu bisa dianyukeun di dieu mah. Lain nganyuk beda deh aing nganyuk mah. Tuh duitna. lanjut duitna. Ari ieu mah aya duitna. Kemana atuh Di duitna? mah. Di imah bawa ka dieu atuh na. Ari erek meuli mah kudu cungcreng duitna. Lieur Sing. si Akang. Tapi mau di amun kitu mah moal naon teh? Mau ditonan diecerkeun di dieu. Sarwana hasil jeung Ya betul atuh Kang. Heeh. Ame tereh payu. Erek moal. Duitna Oke duitna mah. kadun hulang-hulang kitu rek meuli cabe teh. Oke. Hah? Oke duitna. Tah, ieu Sabena ge engke atuh. ayeuna mah kieu we nya ieu. Amun erek meuli sok ka dieu duitna. Amun moal mah jig we daek ka pangkur. Pang oge nerima. Bang piraku kan. Naon piraku? Naon nu sancrom teh? Enge. Maksudnya sakali ngarenos. Tah, kitu bener eta namanya mah sancrom na urang mah. Oh, itu kan promo. Hah? Bang tanean. Dekan kan Pak. Aya di videonya tuh ieu. Kan beda dilatih. Lain nganyuk ngaledek ing mah loba duit mah. Sok ka dieu kan. Di imah. Jauh atuh Mang Acil. Geus ayeuna mah ulah dijual ka akhir mah bener duitna mah katarima. Sarenos. Hah? Sarenos. Sarenos. Sarenos mah
Semua keluar sarenos mah moal. Rasa kan. Moal karasa tuh. Sayang sakumaha. 10 renos gitu tah. Erek muir kan. Tah gitu. Erek gaya kumaha renos teh. Tah. Kudu geuningan tah. Renos teh anu gaya model entep senok, caringin rungkat. Sok saruana ieu teh nah. Adinya atuh lompatna na hasil. Kapan ngarenos cabe ieu mah? Meuli moal. Ek meuli moal. Teu mau Kapan didinya nu rek meulina ogen? Ya, isi Sok tibulak tibalik. ieu erek moal. Atuh sok atuh. Dapat moal eueuh duit. Hah? Eueuh duit mah. Kudu make duit wae sih ieu mah aneh. Dah kapan erek meuli cenah? Minta nu gratis atuh. Hayang we gratis atuh mah kerja man kieu mah eueuh gratis. Moal balik. Mau balik geus aya mah urang balik gua ke pasar ka ditu. Lain cengek ke baruruknya. Eta patek. Nah, Eta kahujanan. ya, batu. 16%, 14%. Iya, betul iya. 16, 14 menit. Pilih hilap. Siap. Nah, kita pemirsa nya konten dinten ayeuna urang cek kekapkeun heula sakieu. Mari kita sonten. Ieu liwet kantosan itu nya. Ya, dadah.